Suasana isuk-isuk pas ngendong di imah emak. Nah jadi caritana idaknya ngendong di imah emak setelah emak geus teu aya, terus kieu pas naik HS kasurna pake sayang sirem. Tapi gedak atuh pan tibra bae najan urut sayang sirem ge japan tiis bari ku ngeunaheun di didak morengkel di imah emak pan bilik nyaju ngeunaheun teh tiis. Sok kadang mah hula hudang ja teu kawawa ku tiris tu dak heueuh cai bae ngagohgor beuh pokona mah ngeunaheun eta ieu bari jengku hujan dak tirisna mah. Tah ieu suasana isuk-isuknya di pipir emak aing dak jauh jauh ka batur imahna. Lanjut barudaknya tidak lupa ya ieu kukumba heula jak kukumbaheun pan kuat numpuk kalakuan lobaan ieu pandaknya kumpul anak-anak. Atuh heuh anak-anak emak najan geus eueuh kolot ge pan sok saminggu sakali ieu di dieu ngendong bae heula can tah mamatang puluh. Tuh nya pangaruh ku lobaan dak atuh runtah ge pan ngagugunung ja asal bleng bae kabehan ge nya haju ieu isuk-isuk kudu direngsekeun heula dak ja mengganggu pemandangan. Atuh aja pan aing geus rengse mah nya aing geus caang mah ngeunaheun.